Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun sadayana, kumaha kabarna daramang? Mugia sing sehatnya sadayana. Dina episode ieu, abdi Nadia Husna anu bakal maturan anjeun sadaya dina podcast Barudak Sunda anu kalima. Dina episode kapungkur, tos didongengkeun perkawis salah sahiji nini anu watir ka warga desa kusabab kasarakahan nyendit. Si Nini akhirna mutuskeun kanggo tepang jeung nyendit. Penasaran kelanjutan kumaha? Teras kupingkan podcast nanya. Nyi Endit sareng anak buahna nuju ngaraosan seueur tuangan nalika si Nini sumping ka imahna. Si Nini pura-pura ngemis. Ningali eta, Nyi Endit ambek teras nitah anak buahna pikeun ngahalangan Nini eta. "Hei pangis kolot, kaluar ti dieu. Entong wani napakeun kaki di dieu. Engke teras bumi ieu jadi kotor." Sentak seanak buah. "Abdi hoyong nyuhunkeun sedekah upamina aya sesa anu tiasa abdi tuang. Abdi parantos 3 dinten teu tuang," saur si Nini. "Hah, teu paduli, eta mah lain urusan urang," si anak buah nyentak deui. "Hayang dahar mah meuli tok menta, didinya gancang ninkah sateu acan urang seret." Tapi si Nini henteu ngalih di tempatna. Anjeunna malah cicing bari ngagorok manggil Nyi Endit. "Nyi Endit, kaluar. Abdi oyong nyuhunkeun sedekah. Nyi Endit." Anak-anak buah Nyi Endit nyoba ngageret si Nini anu dijeritan nyuhunkeun sedekah. Tapi gagal. Jengkel kusabab ngarasa kaganggu ku suara di luar imahna, Nyi Endit akhirna nyamperkeun eta Nini. "Maneh teh rek naon Nini? Acak ngagorok hareupeun imah batur. Nganggu batur keur dahar wae. Abdi ngan ukur nyuhunkeun tuangan," saur si Nini. "Nya teu dahar mah naha menta ka urang. Teu aya. Nyingkas sia ti dieu. Engke loba laler nyamperkeun ka dieu ngambil bau di dinya," ceuk Nyi Endit. Ngadangu omongan Nyi Endit, si Nini lainna Endit, tapi malah nanjepkeun tongkat nu dibawana kana tanah. "Hei Endit, salila ieu Gusti Allah maparin rezeki anu rea ka anjeun. Tapi anjeun henteu bersyukur. Anjeun kikir. Sementara warga sanes kalaparan, anjeun masih tiasa tuang-tuangan anu mewah sareng anak-anak buah anjeun." Borowok nyambak. "Kuring datang ka dieu salaku jawaban ti doa jalma-jalma anu sangsara kusabab anjeun. Ayeuna siapkeun diri kanggo nampi hukuman anjeun." "Maneh rek ngahukum urang? Teu salah. Maneh teu ninggal anak-anak buah urang anu garede eta. Sakali dipukul maneh bakal langsung maot," cek Nyi Endit bari seuri. "Teu kedah repot ngusir kuring," saur Nini eta. "Kuring bakal indit di dieu upami anjeun tiasa narik tongkat ieu tina tanah." "Dasar jalma gelo. Naon susahna narik ieu tongkat? Teu make tanaga ge urang bisa," cek Nyi Endit sombong. "Apa Nyi Endit tiasa narik tongkat sinding tina tanah? Naon anu bakal kajadian saterasna? Pasti penasaran kan kumaha kalanjutanana? Upami kitu, teras-teraskeun ngadangukeun episode kagenep podcast Barudak Sundanya. Hatur nuhun sadayana, abdi pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.